sabab Kanjeng Nabi dilahirkan sanes Rabiul Awal kamari, sanes nu ayeuna, sanes nu isuk. Makanya saya katakan masa itu, masa lalu. nah, maulud satu peristiwa yang terjadi mun dibahasakan ayatna nu dilahirkan dina bulan Rabiul Awal tanggal 12 poe Senin. Jadi maulud teh tidinya nyebut peristiwa kelahiran Kanjeng Nabi yang dina waktos bulan eta tahun an eta aya makhluk Allah nu pinuji buktosna Kanjeng Nabi dilahirkan. Menang nyebut mauludan dah satu pantas nyebut Rabiul Awalan. Aya oge nu mingguan poe Kemis aya eta mah, mingguan poe Jumaah aya, ngan eueuh nu Jumaahan poe Ahad. Kuring sok nanya, "Ceun, ari di dieu sok aya pangosa mingguan?" Aya. Dinten naon? Dinten Rebo. Nyengsol teh eta. Tapi teu setiap anu nyengsol posisi teu ngeunah. Da aya nu posisi nyengsol mata ngeunah, malah dina lempeng nama mata teu ngeunah. Jalan geus sia ka dieu. Bener Kiai. Nyengsol tapi mata ngeunah. Kita melangkahkan kaki yang kiri pasti nu marengan dengan gatuh. Ya kan nyengsol. Lamun suku katuh nu kahareup pasti nu kahareupna ge leungeun. Ayeuna ajaran kumaneh barengkeun. Kana Aisyah teh robot atau manusia ya? Jangan dianggap nu nyensol tidak ada yang enak. Eta malah lempeng teu ngeunah eta. Kita bicara realita betul, jangan bicara hoak betul, itu diantarisna. Nah, jadi orang sebutkan maulud teh hartosna nu dilahirkan. Yang kedua, aya maulud oh di dia memperingati kelahiran. Aduh bisaan Ustaz Dadang teu make maulud. Yang kedua, ada yang bilang maulid. Betul? Maulid segaknya ada dua. Satu isim zaman, yang kedua isim makan. Asal kecap asli mauladun ngan ku sabab san jadi maulidun, berubah kayak masjidun asalnya masjadun. Masjidun isim zaman berarti nudukeun kana ngaran waktu. Istimakan nudukeun kana ngaran tempat. Maulidun waktu lahir, maulidun tempat lahir. Nu dilahirkeun waktu lahir, tempat lahir nyambung. Mangga dipakai istilah ek mauludun heug, ek maulidun heug. Gitu. Simpulkeun. Mauludun hartosna nu dilahirkeun. Maulidun waktu lahir, tempat lahir. Rincian Kanjeng Nabi dilahirkan dina poe tanggal bulan simpul tuh. Jadi Kanjeng Nabi dilahirkan teh iraha 12 mah tanggalna. Jawab nu akurat bila mana yang bertanya iraha Kanjeng Nabi dilahirkan, jawabna baru Bisa Kiai. bisa salah. Benar-benar. Kiai. Kanjeng Nabi dilahirkan daerah. Ending taku jawabannya mah anggeus kabeh. Apa sih yang jadi motivasi pangurang naik muludan? Hiji sanes ku pedah aya contoh dina turunan.
Nu kadua sanesku pedah aya kagaliban, nu katilu sanesku unsur kebiasaan. Tapi secara hakiki ya, secara vertikal kita urang dek muludan, kita hadir ke pengajian judulnya muludan, termotivasi dengan satu anugerah dari Allah. Apakah itu mahabbah? Nonceng Mahabbah. terang hidup mahabbah. Ari mahabbah CINTA. Jadi rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa sejak lama hingga kini, tetap suci dan abadi, takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Kompak renung nu silung tong miluan ngaji dog sia ngaji dog sia dia maruksak nu saja dia mata kancur kan saja dia Ampun Kiai. mending disortir ke ayeuna ya Api-api. mereka nih renung butuh sakitu berarti mal musing kan itulah cinta. Wah, cenah tuh ngaji mengaji we tong bari nyanyi cenah oh atuh udah kagok geus kaliwat teh tengah aja kurang ngeunah euy. Biasana kan aing mangke nu kieu. Enak kan haram teh dengekeun lur. Montong sok wakanga hukuman dan hurum hara. Ayeuna kieu. Aya oge nu matak berat hisaban tina bidang parabot alat musik. Kajian diomongkan Kajian. pang berat-berat yang hisaban tina bidang alat musik Suling. nyaeta tukang marawis. Tersinggung ya, itu resiko. Barang siapa yang sudah duduk tersinggung di depan seorang mubalik, berarti punya risiko besar untuk tersinggung. Betul? Dengekeun. Tukang nabuhan nukieu isukan di akhirat bujurna dengekeun during buat implikasieuneun eta ge tidak Siap. bujur bakal ditubruk kunu boga kulit. Kurang mikir tukang marawis kulit saha atau dicabokan ku ente mun sapi nu mana lamun embe nu saha kudu tobat sia teman teu dihampura. Isukan teh grup marawis di Al Munawwaroh pimpinan Ustaz Dadang lenggang kangkung di akhirat. Oh di dulu teh embe sia nu buruk aing be bongan baheula kulit aing dicepokan. Hari siap mana sing karana bujur nu kieu mah moal nubruk sabab eueuh kulitan bari teh dicabokan dipencet. Bayangkan ku Ece lamun Ece ditaranjangan ku salakeh bujur Ece ditabuhan goplok betah teu kira-kira. Tapi lamun Ece ditaranjangan ku salaki ditenden dina ruangan nu remeng-remeng hek di kieu ku salaki tukang nabuh organ mah moal ditubruk moal dicabok di akhiratna bakal Pencetan. buset hayang menang sorangan tabasna sing alus jeung
selengan ulah nukur ketimbrang paling teresep hanya dengan itu kayak bahasa tung dem tung tertak deh siapa ngaremeh cenah gitu pan usum baheula mah bakolot ini bagian eprak teh tepan kieu itu nyarekan da kolot jadi genggeureukkeun ngaremeh wae dikaluarkeun da kabok seragamna menang anjung reueuh aing zaman baheula itu dan tawisna lah jadi ting sanu bener lah tina masalah imunya ngan aya seni mah teu haram naon sababna lamun seni diharamkeun kunaon kutan ayeuna kori ngaosna make lagam make lagu leres teu meunang sote Al-Qur'an dikidungkeun teu meunang teu karasa ku urang dina waktuna lebah dinya tukang rias bade nyungkemkeun panganten sok aya sungkem di dieu kagen mangga ka panganten sakali sungkem kayak begitu masing-masing sok di dinya teh ka indungna celengkeun bismillah dulu ai bok teh cek nu beleguk dulu eta ngareunahnya ayeuna mah cenah religi nya we religi podo aja moanya aya bismillah mimna ngemplat bapan ayat masjid na luhureun lam jalalah bismillahi itu bismillah janten wiwitan nepikeun kaleweh nu joget babaung kunaon cenah cek babaung Gusti ngeunah teuing sarasileun ai sia ai sugan teh inget kana dosa ieu mah jeung teuing bahasa urang balater karang cengek dikiroatkeun teu naon penak sareng paku Assalamualaikum Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim Fangku nguli iman pakai tajwid aing mah mulai nu ngaharamkeun kitu teu asup penistaan lagu loba dinya mah pek bisa diajaran ku mana isuk urang ceku teh jo ja musabaqah meureun ayeuna ulah kada ulah di kudang kidung tah tuturkeun tah saradang tuturkeun tah qori tadi tah panjenengan sareng nu sanesna ngapalin ilmu Al-Qur'an tajwidna itu ya segala rupa pek babadinya sing ngarapal minimal ke urang ke masyarakat kabeh nu kataklif ku kewajiban salat kudu bener Fatihah sebab satu-satunya surat dari seantero 114 surat yang terkandung di dalam Al-Qur'an yang termasuk rukun salat hanyalah satu adalah Al-Fatihah tasdidna leuwih hiji tasdidna kurang hiji teu cager Fatihahna ya Allah sedengkeun Fatihah dina tungtung doa masuk ditambahan ku ayat sejen cek komandan doa teh Al-Fatihah A'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah rabbil alamin tasnal aing katincak ta arrahmanir rahim maliki yaumiddin ada budak hees ya kana kudu aya kana stay dina siratal mustaqim bapa nama ngeunah hees ti warta ngabrik teu heula sirat ala dina nangkep tong teuing ditambahan ku ayat eta hayang we 7 ayat jeung bismillah ka asup nya teu kitu bismillah di dieu waladolin di ditu tong dibiasakeun lur Fatihah sing bener keur ngaitkeun doa kana ijabahna Allah yang berdoa ya mah hayang jadi imam Fatihah teu pararuku aya nu ngora bari paseh ka hareup can kawin
tengah jamin ya kan, daripada kolot anu salah mending keneh budak ngorak nu fasih sok kolot na umur terjadi rukun leres kan, tapi Fatihah jadi rukun kauli dina sholat leres kan, ada babaca tong sok mereka doang kena kokolotan aing macam geus kolot babari poho tong agul poho mah teu panca kaki barudak di angre nyorang heuh ngan loba bodoh dan loba poho nitip fasilitasi orang-orang yang muda yang punya kefasihan di bidang ilmu agama, di bidang ilmu baca Al-Quran, betul? Pojo nego aing ngomong tidak didikte dan tidak diberikan konsep oleh siapapun. Nu inget ku aing diomongkeun. Beres. Naon sabab kuring matabe ka guru. Cek guru maneh wajana lamun ceramah di mana wae montong nyaritakeun poho. Bahaya. Itu sangat politis, Pak. Nu kadua, lamun maneh yang jadi jalma pinter kudu hirup di masyarakat anu barodo. Iya rasional aing mah ngomongna. Berarti lu, lamun maneh hayang menang milu pertombaan, kudu milu kanu persertana dua. Pasti menang maneh. Teu kahiji ge pasti. Hidup itu hidup. Diamalkeun. Sok aya ka kuring nyarita. Yo, eta mah lain rahasia Kang Ajengan. Datang yo cenah. Kang Haji. Kumaha carananya jalma hayang tarunduk tarungkul ka urang. Tong teng kudu aceng teh lur atur posisi ente hiji lamun aya motor liwat deuleu kata sing aduh pak anu kedua posisi ente ngajedog montong di luhur lamun jalma hayang tarungkul ente kudu dihandap rek nu jangkung rek nu pendek lamun ente dihanap kabeh tungkul itu logika tapi secara silok memang dibuka perlu diterangkan dihandap itu kan punya sifat tawadu di luhur takabur lamun jelma hayang turut hayang tungkul yang tunduk hayang ajrih hirup kudu aja dihandap merendah tawadhu handap dihandap asor-asor gitu kita dan terus dengar deh kan karena dah kadel bobodoh ke kieu kan aja bodoh sote ayeuna engke di mana geus boga tatanya matul di bejaan harita anjeun pinter matak ye modal kapinteran tiasa ngebrehkeun kabodohan contoh kieu ceng maneh keur ngaji diwuru Ustaz Dadang Kang adik emat teh sabararupa harita keneh ente tah keur bodoh cek nu sejen teh ih siapa nu kitu wae ditanyakeun lilang ngaji apa nu kitu padahal nu ngomong eta teh sarua teh ketika ente bertanya tang Ustaz Dadang ngabejaan harita keneh maneh pinter ilmu di Ustaz Dadang teu leungit di anjeun aya engke itu Kang geus bubar teh yo untung we sia nanyakeun ye mun sia teu nanyakeun mah aya mah nyaho teh sabatang itu mah anjing si eta teh Kang anjing-anjal mah kitu teh akang jeung nerangkeun bapak anu selengkeung itu adalah calon pahlawan bapak sadaya andai kata orang itu tidak bertanya yakin kapoekan hata jeung pikir di satu kangen jama eta moal kabuka ku aya jawaban ti kiai nu nerangkeun pertanyaan si eta sing daek tanya kan lamun hayang diubaran ulah era nembongkeun jeung nyebut panyakit nu karasa itu namun geus teu hayang dibedaan ku batur hirup kitu rugi Kang sabab hirup mah hiji tong asa bener dua tong asa pinter tilu tong asa nyaho tong asa kuat
tong asa hade aing ngaran kecap nu dimimitan ku asa itu adalah hal yang sangat diragukan. Asa Pak RT asa lain yakin henteu sabab aya asa geus asa acan madang teh deui asa geus asa acan ngolotkeun teh heuh eta mah dewan pagaweanana heuh kapan nuntut jujur tak kitu tah. Jadi milih mah kudu nu kieu jujur dewan mah kadunya ya antawisna para suku. Nah deui motor hari itu siapa aing mah itu para dulur sadayana. Kembali ke permasalahan. Nah, terdorong dengan cinta. Kakang ya. Jangan dianggap sepele kecintaan kita terhadap Muhammad, saudara. Kecintaan kita terhadap Muhammad termasuk cinta yang sangat ajaib. Kita pikir dan kita rasa. Andai kata kita merasakan cinta-cinta yang reguler, anu biasa cinta orang kasasama, utamina cinta orang ka lain jenis, akan timbul seandainya sudah kenal, dan tidak akan kenal seandainya tidak didahului dengan pertemuan. Bertemu, kenal, aya pamilih, cinta bakal datang, panduri datangnya cinta. Tapi cinta kita terhadap Muhammad, saudara, tidak pernah satu hari pun kita bersosialisasi dengan Muhammad. Tidak pernah mata kita satu ketik pun melihat postur tubuh Muhammad. Tidak pernah satu nyangkun telinga kita mendengar suara Muhammad. Tekantos urang angseuh sengitna Kanjeng Nabi. Teu pernah pendak, teu pernah ningali, teu pernah urang angseuh, teu pernah nguping suantan Kanjeng Nabi. Kenapa kok kecintaan itu ada? Itu diyakinkan, diterima bahwa ini adalah anugerah yang sangat besar dari Allah. Mesti kita terima dan kita syukuri. Alhamdulillah. Orang cinta kakaknya Nabi, orang Perancis ngeledek. Bang gonjlong ngeboikot segala rupa perusahaan di Perancis. Saya nggak tahu. Sugan teh aku ada di Sumedang teh dinyata sugan gitu. Dan roba tadi insyaallah aku itunya kalau itu kan. Sugan teh Sukabumi. Sugan teh ieu teh lain produk Prancis teh nyarana orang mah. Mizon. Gitu. Ukara itu. Tong Mizon. Mizon kan kada lekus ya Mizon ai bahasa Inggris teh bahasa pang munafekna teu munafek kumaha huruf jeung sora beda. I dibaca lope dibaca yo dibaca hijikeun I love you. Read dibaca one jadi read hijikeun ce I love you innalillahi pirang ku aing di love you ku jalu deui kapan LGBT itu ya Allah ya Rabbi itu bahasa munafik saudara mijon gitu gitu mobil kapan gitu Daihatsu Nissan sudah di Arab mah nasin kapan orang Arab mah tika tuh macam kemalawan yang kayak mata yang eleh mira aku gablek lalakon pae ti heula warame atuh di Arab mah lain Nissan tapi aya nu istiqomah ngaran mana oh yo punten Kang Ayo ili asabab ti hareup oyo di tukang oge itu nama yang sangat konsekuen istiqomah laras mana motor kita tadi aing dagang buah we mangga yo mangga
bukan salah apa benar Anu mali. tidak tawisna para dulu. Oh. Kedua, abdi erek nyanyi kerja. Ece cinta ke kanjeng Nabi. Jawab. Ngejawab dari untuk. Ece cinta ke kanjeng Nabi. Ini keajaiban yang kedua. Kenapa saya mengatakan bahwa itu ajaib? Ajaibnya cinta terhadap Muhammad. Walau sekalipun yang bilang cinta terhadap Muhammad itu istri yang bersuami, maka bahasa kecintaan itu tidak menjadi insiden dalam rumah tangganya. Ejen nyebut cinta ke kanjeng Nabi, sin carekan henteu ku salaki. Akang eta ngadangu istri akang nyebut cinta ke kanjeng Nabi, akang timuru ke kanjeng Nabi. Tuh, kan ini aneh. Tapi lamun kieu. Cek. Ojo cinta ka Pak RW. Oh, loadingna ge sabaraha puluh kuring. Sing heueuh ge RW na kasepet nyebut cinta hiji sieun ku Bu RW. Nu kedua sieun ku salaki, nu katilu gablek ka era para badenya mata kemagem bungkem biuk-biuk huntu. Sabab lu ditanya kecintaan lain ka kangjeng samalah akang bingung. Ayeuna final ku kuring ece cinta ka saha antawis ka Nabi jeung ka salaki. Nabi kacan nari ku aing didakoan tadi lecet. Nyebut cinta urang ka kanjeng Nabi ka salaki neleukeun. Sakata teh abdi mah cenah cinta ka kanjeng Nabi celengkeung salaki make TikTok. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Cek salaki pretuk nyebut cinta ke salaki da urang cinta ka kanjeng Nabi. Jangan habis pikir ibu bapak, di mana ece ditaros gitu cinta kesan terus ka Nabi jeung ka salaki. Jawab ku ece kuring jeung salaki sarua cinta ka kanjeng. Aman? Sekian banyak orang yang mencintai seseorang, sangat pantas ibu sadayan seandainya namanya terus disapa terus disanjung. Sebagaimana kecintaan seorang laki-laki jatuh kepada seorang wanita, maka sanjungan sapaan akan sepenuhnya tercurah terhadap wanita yang dicintainya. Malah wanita eta diperindah namanya, diperbagus sapaannya. Istri diibaratkan setangkai bunga yang disapa, disanjung oleh seekor kumbang yang bertanya dan ngagoak di kejauhan. Kumaha cek kumbang? Bungaku majaiz munfasil. Kapan aing mah ajengan dingikeun lah sia. Make tajwid mah deui. Dahlia, duhai bunga pujaan, oh bunga dahlia. Pernah ngadengar lagu eta? Tidak. Ieu. Bisi aya keneh nu nyebut teu pernah. Nu kitu boga penyakit ceuli katarak. Akak cida we kan menyebut teu pernah teh aing sakieu bedas na make sound system. Heueuh sound system si Alpis tah balad aing teu bageula tah. Untung sound system rada ngeunah ngan teu ngeunah diletak. Intinya mudah-mudahan we Alpis hidup teh babarengan jeung kiai sing kabawakeun hadena ku kiai. Jarang atuh ya tukang sound system di Kopea. Biasana gede topi luar sana kieu tah sana pokek kayak yo aksaraan di tukang teh sreo. Aneh aing mah palebah dia mah Pak Faisal mah di Kopea di batik siga pejabat. Alhamdulillah tepang deui Padewan Kang Ajengan Kang Haji alhamdulillah tepang deui nya urang araya umur